Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina neraskeun hanca dongeng carios nyambung judulna Kasarung Kaliang Mau. Carita ieu karangan Simkuring Pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana di mana bae ayana satacan Simkuring neraskeun hanca carita ngaceplakna ningkah kitunya wargi-wargi Sunda sadayana tekeng hilap subscribe gitunya supaya caritana lebih gacor deui nya dina ngacaprakna. Simkuring mah sanes ngadongeng tapi heureuy, tapi mudah-mudahan tiasa ngahibur sadaya kaum dangu di mana bae ayana. Mangga prung supaya teu nyangkolong kana bakos urang kawitanan tapi tekeng hilap subscribe. Nya emaknya Ucil oge ngarti, emak ngarti, tapi tetep bae Ucil teh kumahanya. Aduh kieu pikiran teh aneh, nari bapak teh inget ka Ucil gitunya, bingung. Di imah oge sebenarnya masuk sare bae hayang dahar sare tapi resep gitu. Aya baba masa haneut ari ayeuna kamana nya mah, kamana Cek si Ucil harita tetep bae ramisak sanajan nyebutkeun ngarti tetep tapi nyaritana teh ngahanjelukeun ku sabab bapana teu balik bae geus 2 poe 2 peuting, malahan mah rek nepikeun ka 3 poena. Ucil cek emak oge sabar Ucil, bapak hidup teh keur usaha sugan bae ari dek lelempangan mah menang milik rezeki ti mana bae Ucil, sing sabarnya sakali deui emang ngaharepkeun sing sabar. Urang mah teu bisa kukumaha iwal ting ngadoakeun mudah-mudahan bapak hidup teh sing bener, neangan pagawean teh sing bener, ulangan saukur ngomong hayang beunghar tapi rek beunghar kumaha digawe tara ukul sare ulin ari teu peuting kadang-kadang kalayaban teu pararuku. Ayeuna mah sanajan teu puguh oge urang gede pangharepan sugan bae nya bapak hidup teh keur usaha Ucil. Cek BNI harita tetep bae mepelingan anakna barang keur kitu teh kadenge aya nu keketrok kana panto. Tok Eni aya di imah eueuh Eni kuring ye rek aya perlu ka bibi aya di imah teu bi. Cek hiji sora awewe anu aya di saluareun panto bari jeung kadenge deui keketrok kusabab BNI ti tadi can nembalan nanaon kalah ka ngahuleng harita oge terus mikiran kaayaan manehna anu boga janji ka tukang warung. Malah mah harita beuki ngerasa bingung kusabab nyata sora anu aya di saluareun panto eta teh jentre kacida lain anu sajen tapi anu boga warung. Aduh kuring kudu kumaha geus kieu, kudu kunaon bayar nanya. Aduh teu boga duit kudu kumahanya. Cek BNI kalaka ngagerentes dina jero hatena teu pararuguh mikiran kaayaan suku sabab manehna inget kana hutang anu geus janji rek dibayar poe ayeuna sabab ngaharepkeun menang bayaran tina pagawean anu kumanehna keur digawean di sawah tapi nepi ke poe harita can aya saperak-perak acan anu katarima kumanehna. Eni aya di imah eueuh Eni, cih kuring ye aya perlu. Cek anu boga warung anu kahutangan ku BNI. Aya bi aya keheulanya sakedeung bi hampura kuring mah lain kukumaha tapi asa karaget hampura bi hampuranya. Cek BNI kapaksa nembalan bari kurutrak we
mukakeun tulak. Tah geuningan aya kumaha eni kuring teh geus butuh duit ieu teh ye keur balanja eueuh. Cek si bibi warung nanyakeun deui. Aduh, hampura bi kuring can boga duit hampura lain teu inget lain kumahanya tah tapi kudu kunaon kuring bayarna bi hampura lain teu hayang mayar ieu can boga duit can dibayar bi. Cek BNI kalaruwah riwih ceurik padahal si bibi warung teu kumaha ngan saukur nanyakeun hutangna sabab carita BNI sorangan poe harita teh bakal mayar kusabab BNI can aya ka warungna kapaksa meureunnan kusabab nu boga warung teh butuh duit keur balanja harita nepungan. Ya itu boga heula mah teu nanaon satadina mah kuring teh nada tangan teh kusabab butuh rek balanja ai kitu mah nya teu nanaon bi teu nanaon tapi hampuranya kade ulah dililakeun deui sabab kuring ge jeung balanja bi jeung balanja lamun ayeuna lila teuing mah meureunnan kuring kudu kunaon bi kudu kunaon moal bisa balanja meureunnan bangkrut meureunnan bi ayeuna mah geus ada geus eueuh mah kumaha sanajan kuring ada kesel oge kusabab janji bibi kuring nepungan ka dieu teh gede pangharapan bakal bisa balanja tapi nyatana mah geuningan geuningan kieu lain teu karunya ka bibi hampura bi cek kuring oge ayeuna mah nya geus kuring baliknya bi tapi wayahna isuk mah kudu diayakeun sabab lamun teu dibayar ti bibi meureunnan kuring teh aduh nombokan deui leuh mun aya keur nombokanna eueuh meureunnan moal bisa dagang bi hampura sakali deui hampura ayeuna mah nya geus ku kuring dibere waktu sapoe deui poe isuk kudu bisa bayarnya bi wayahna. Cek nu boga warung bari ngaleos sanggeus nyarita ngablam-blam meureunnan keselen oge sanajan masih nahan amarahna tapi tetep kaciri keseleuna teh kusabab poe harita nagihna teu hasil. Enya bi nya mudah-mudahan isuk kuring menang duit hampura bi hampura sakali deui lain teu hayang geuwat mayar teu kudu kunaon bayarna ayeuna oge jeung dahar can boga bi hampura sakali deui bi. Cek BNI nembalan sanajan bibi warung geus ngaleos malahan geus rada jauh tetep bae harita kusabab hatena mah teu enak lain teu hayang bayar tapi darah kudu maha sabab boro-boro jeung mayar hutang jeung meuli beas 1/2 liter ge dina poe harita masih keneh bingung manehna oge kacida hanjeluna kusabab gawe geus saminggu gaplah teu meunang hasil bayaran saeutik-eutik acan. Manehna oge harita teu nyalahkeun kaayaan si bibi warung anu nagih kusabab geus saminggu jeung deui poe harita teh manehna ngajanjikeun bakal mayar lamun meunang pangbayar ti tatangga anu ngagawekeun manehna tapi nepikeun ka poe harita gaplah teu meunang saperak-perak acan manehna rek menta oge teu enak bisi langganan anu sok ngagawekeun manehna karapok engkena teu hayang ngagawekeun deui kitu dina pamikiran BNI harita jeung deui BNI kacida teu ngartina kusabab teu disasari justru keur aya salakina mah sanajan hirup saayana bae oge manehna teh bisa bae unggal poe teh meunang beas 1 liter atawa 1/2 liter mah menang hasil manehna atawa menang hasil si ucil anu ngurek belut di sawah jeung nguseup di walungan tapi harita manggeus 2 peuting ditinggalkeun ku salakina aneh kacida kusabab rasa-rasaan teh hararese sagala rupana si ucil oge anu biasa sok menang belut atawa lauk
Ngadadak teu meunang sahiji-hiji acan kacida anehna. Harita si Ucil sanggeus ti tadi ngan saukur cicing ngadengekeun caritaan bibi warung jeung indungna. Harita kakara nyarita, "Ma, kudu kumaha ma ringgis kieu? Tuh kan cek Ucil oge kumaha? Mending keneh aya bapa, sanajan bapa tukang sare ulin oge geuningan rezeki urang teh sanajan pas-pasan. Kadang sore dahar, kadang isuk henteu, tapi kan teu hararese sok meunang bae sakalieun dahar mah. Tapi ayeuna geus 2 poe 2 peuting ditinggalkeun ku bapa. Mana emak mana? Hararese kieu Ucil oge ngadadak teu meunang belut, teu meunang lauk mak. Aneh. Jeung dia ayeuna ditagih hutang, kudu kumaha mak? Kudu kumaha? Aduh. Nari bapa ka mana? Jenting aya bapa uing mah jenting aya bapa mak. Aya bapa mah geuningan mah rezeki. Ayeuna bapa eueuh geuning kalah ripu urang teh mak. Cek si Ucil. Beuki kacida bae ramisak ceurik ngagukuk bari nangkep ka indungna. Nya Ucil, nya eta oge anu dirasakeun ku emak aneh geuningan bisa kieu padahal Bapak Ucil aya sok matak kakeuheuleun keur emak teh. Das pagaweana sare ulit tapi geuningan ayeuna eueuh bapa nyaneh oge kumaha nya aneh geuning kalah kahararese hutang gede teu kabayar. Sanajan gawe oge gaplah teu bisa keur bayar hutang sabab di hutang oge geuningan bayaran tanaga emak teh. Bingung mah oge Ucil. Cek BNI harita ramisak oge atuh harita teh duanana ngagukuk ceurik can aya anu nyarita deui. Akhirna mah nepikeun late poho ka beuleum sampu anu keur dibubuikeun dina bara anu kacida barak bakna nepikeun ka teu kanyahoan tutung teu nyisa saeutik-eutik acan kakara harita BNI ngaranjug ku sabab inget kana belum sampuna. Ucil gelah cicing ulah cerik teuing geuningan urang kalah poho kana belum sampe. Aduh kapulu keneh moalnya. Cek BNI bari ti buburanjat harita langsung nyokot rokrak nyingra-nyingraikeun bara anu masih keneh ngabebela kacida beureumna. Harita di korehan kumanehna teh belum sampu teh tapi kacidang hanjluna ku sabab sampu dua nana harita geus tutung geheng teu nyisa saeutik-eutik acan tinggal lebu. Aduh Gusti ya Allah Ucil lamun kieu urang rek dahar naon Ucil. Aduh hampura Ucil geuningan urang kalah ka kieu. Aduh Kang Omon di mana anjeun Kang geuningan hirup kuring jeung si Ucil kalah kaleuwih ripuh sanajan eueuh akang padahal mah keur aya akang mah sanajan hees jeung ulin oge akang tara gawe mantuan kuring jeung si Ucil tara hese jeung dahareun sakali-kalieun mah tapi ayeuna geuningan kacida ripuhna kieu akang. Aduh Gusti. Harita BNI ngagukuk deui bae ceurik sarua jeung si Ucil. Aduh mak aduh kieu geuningan beuteung beuri mak. Pilaku Ucil ngadahar ruak mak. Aduh kudu kumaha mak beuteung beuri mak. Aduh nah najib keketing Bapak di mana Bapak? Harita tungtungna teh boro-boro ngadahar belum sampe kalah ka careurik ngagukuk duanana beuki kacida.